lamun urang kuari dakwah kiai nage kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jaca kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Komo, Tangerang. Wah, musola ieu muludan, masjid ieu muludan, sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa. Tapi tetep muludan. Teu bisa ditahan. Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideleuhan ku kula lantepkeun bidah tinggal bidah sabodo teuing citak deui ku sia kitab da sebarkeun moal bisa sebab naon sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin wali Allah anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nudak bahana baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah pun kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi Ewa tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah. Wajan teu dileungitkeun kajian gini kumaha ge. Henteu jore marhaban nu kuari, tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui. Hate lain deui ku lain deui marhaban cercep ka jero hate. Marhaban nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tat salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain deui lap-lapan ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu namun ditanya yahu naon teu yahu ente jarau baheula anu ngamasalahkeun qala al badrun alaina ade qala al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman guru tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nanti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ka kula
Ustaz Darata coba kiai ribut di lembur Badru jeung Badrun kulah ya selain seri tunggu apa aja kulah ge tepat bisa kan kulah tepat bisa cak kulah Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam. Maca 2 kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah. Hukumna nyebut lafaz Allah. Kumaha hukum apakah Kristen eta asup ka Islam? Apakah henteu eta Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Henteu teu asup Islam teman. Bab Islam syaratna hiji kudu bil qaul, kadua kudu bil i'tiqad syaratna. Manta kudu ngaji ge banyaho. Diunggal kitab dicaritakeun jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadun. Ucapan, pagawean jeung tekad ka asup Islam. Minimal ucap jeung tekad. Lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun teu iman ngrebek bae di neraka. Can iman maksudnya. Nu penting iman. Percaya. Ukuranna kumaha? Ukuranana cek Imam Ghazali lamun aya jelema maca 2 kalimat syahadat ditanya saha pangeran Allah saha Rasul Kangjeng Nabi Muhammad pun sakitu beta mah can boga tekad soal kadituna can boga tekad ngan sakadar nekadkeun pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad Rasul Allah pae iman salat di akhirat surga ini sakit jelema boga tekadna sakit iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga urang ati leuletik geus nyaho pangeran Allah Nabi Muhammad utusan Allah urang geus nyaho sanajan tilok salat nyaho bae geus pokona heulanan nyaho tahu aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan pesantren karak nyaho aya nu dididikna teh ku pergaulan muasyarah horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal ka ditu Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama mikir Kristen teh berarti pangeran mah Allah nyana asup Islam eta dididikna ku pergaulan ieu mah tibalik malah Ki Haji asup ka ditu asup ka ditu lain itu asup ka dieu tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah sakitu bae heula iman bae heulanan adapun engke ka dituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat namun kakarak asup Islam doang manehanana atawa karak balik doang kemudian boga tekad kos kitu surga lamun lila masana ti nyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 5-60 tahun di jero ngeusian umur di eusian aya mabok aya zina aya judi muludan milu biasa rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa ditimbang lobaan mana
Waduh, lobaan keneh gitu bagus. Berarti kateplok nu itu sorga. Ternyata barang ditimbang ngageser seetik. Wah, ku korupsi. Neraka. Gitu tahu. Yes, tata urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca 2 kalimat syahadat can Islam. 2 Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantep ya weh. Yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut. Tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT, RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? 2, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? 3, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi? Musyawarah didinya para seton-seton, kemudian marabok atuh didinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil. Kercarita rincian hotel kos kitu tah. Tapi urang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana bae ge 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya ku nyana, untuk apa? Untuk pertokohan silakan ceknya nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mal dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Tah eta istimewa. Moal aing mah. Jang teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan moal dijual ku aing lantaran jang hotel. Tambah hebat jasa. Cukup jangka sorga ku mempertahankan eta bae. Masya Allah. Jadi dia fungsina bae soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal.
normal fungsi nanti normal kula pernah jadi pengawas di dinya baheula eta teu beres Chandra Hotel Chandra eta teh 4 lantai ke bawah normal 4 lantai ke atas teu normal Hotel Merdeka 3 lantai ke bawah normal 3 lantai ke atas teu normal emang kumaha gitu perhotelan teh kos gitu tamu di Bandung tamu di Tasikmalaya di Ciamis masuk Jakarta dibere lantai 5 ke bawah jauh naon hotel biasa-biasa bae degungkeun uluna sia ka nyaho lempang sia ka luhur coba ge wow teu make sempak-sempak kaca jelema di kacaan di luhur mah diputerkeun di luhur sekali-sekali ulah ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon ulah cicing bae di imah lempang ka ditu dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can leuleuh aing kitu mah kiai cenah ka ditu meureun teh urusan aing teh mah ka ditu mah kumaha aing bae atuh kan aing mah nyaho bata kos kitu datang ke hiji tempat di bar lantai sekian moal dicaritakeun ku kula malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya beneran ieu lain lalagaan aya sababaraha irung lurah dideuleukeun we ku kula buka calanana dibukaan ku pelayan-pelayan masya Allah emang kumaha gitu ya di Indonesia teh nu matak ajur jasa di Indonesia sarua jeung Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tah ada Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobol. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama geus. Indonesia. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon lempang ke Iran nanaon mulus sare bae masya Allah boro-boro sekelas Jakarta sekelas Bandung kota gede Surabaya kula pernah cicing di Banjar kan loba penginapan hotel lah ketat luar biasa hanya KTP hanya surat nikah lamun aya anu gitu pasang-pasangan hanya surat nikah Banjar itu kota ya Banjar mah itu perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah Jawa Barat singgahlah di dinya nu mantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah di dinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus di dinya mah, padahal kecamatan kuari dijadikeun kabupaten. Tah, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah atuh bebas bae ka ditu mah formalitas doang teh mah kos kitu mah jalan tukang set nu beureum asal dibere masalah dia tuh hotel memang kos kitu jangan hotel kos kitulah masya Allah nah keur carita perhotelan boro-boro eta Banjar Yogyakarta mah geus lain kelas hotel losmen. Kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta hotel terbooking.
losmen bea kabeh di Yogyakarta mah dipakai kos kitu disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari poek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah bea kabeh teu kudu di losmen teu kudu di kawasan di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arina raka kabehan kawasan emang aing teh nyaho ye sagedeng deui tahun baru kondom ambalaya di dinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsi teh jauh ti urusan kos karar itu kula cicing di Garut lila genep tahun masantren hayangnya ho sebab hari teh jadi intel coba ka Cipanas wah acak-acakan di Cipanas emang kumaha Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta kumaha di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cok urang butuh atuh simbut mah jatiris saya kadieukeun aya di bawah aya gincuan simbut Cipanas eta Masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopiah nu make kopiah bae jam 8 jam 9 datang ka urang tak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon mun lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu kabagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atau setan kasurupan ka dinya nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah ilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan ontek jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di Kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Garut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalna bisaan jasa bermasyarakatna ternyata nyana gitu meuli gedung di dinya leutik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh diajur tuh di kampung mah kos kitu
nyata tamatah daerah bapak kolot anak ula tak hirup kene lurah daratang KB sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka MUI ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar diurang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukungan geus diloloh budak kuari bahkan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai tah datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu teh geus teu bisa kukungan di kaluhan di titah gawe geus diloloh ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik benges pakai dadong ai kiai mah cek lurah teh eta bahadena lain lurah komo lurah kiaina begos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantak urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing hade batur aduk-adur abra ulah mikiran batur urang bae heulana cenah batur geus ngareridit aing mah jancak ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya orang dek mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese da cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiaina aja neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah urang diajak berpikir karena lalakon baheula di zaman kangjeng Nabi Musa alaihis salam gitulah Al-Quranul Karim urang gekan di lembur sok dongeng ngadongengkeun zaman bapak kolot urang ngadongengkeun zaman uyut urang ngadongengkeun zaman urang diserang ku Belanda ngadongengkeun zaman Jepang ngadongengkeun zaman Rambosa dongeng urang diajak dongeng kuari eueuh dongeng kabari zaman kula leutik mah nini sok gadongengkeun ngeli murtil sing jelegir sing jelegu tengah-tengah ngeli aya anu kena murtil bolong awakna masya Allah ketika ngeli terus tiara terus cicing di gerombolan-gerombol masya Allah eta teh memperjuangkeun negara nu gugur di medan laga aki urang uyut urang nini urang kadang-kadang anak nu budak lah masya Allah tidak terkecuali nu sugih nu susah panganten wayang ngeli bae terjadilah merdeka orang dongeng masya Allah dipimpin ku Bung Karno satu suara Bapak Proklamasi Indonesia proklamator Bung Karno Puhara dicintai dikagumi oleh bangsa Indonesia dengan kegagahan kecerdikanana dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Amerika Inggris Belanda Swiss termasuk negara Timur Tengah satu suara Bung Karno
hebat luar biasa. Terus kebelah dia kudeta, lanjut Soeharto, kurang kazamanan Soeharto, kos gitulah zaman Soeharto, naik Habibie, sakedeung sakicep, lanjut langsung Megawati Gus Dur, kos gitulah zaman Gus Dur. Lanjut zaman SBY, lanjut zaman Jokowi, kurang kos kieu zaman Jokowi, nang Allah kabeh ge nang Allah. Ulah bingung-bingung nyaritakeun kok cenah politik jadi tidak menentu nang Allah. Kok cenah perekonomian jadi kos kieu nang Allah. Geus ulah bingung-bingung. Nang Allah manang Allah bae cenah kiai tapi urang upaya tuh sia maju kos kitu bae kan. Asal dibawa ka Allah bebongon teu percaya. Kurang kumaha urang memperjuangkeun anak. Geus bae kos kieu nang Allah alhamdulillah. Lain cenah kiai dolar naik bae. Emang sia boga dolar? Itu sih boga dolar mah ngan eta be cenah ngadengena 450 naik deui 500. Sia deuk ngajual. Atuh henteu jauh ge henteu cenah ingka dolar. Ulah ngomong-ngomong dolar. Sia mah sia bae. Sia dagang naon? Dagang toge bae. Ulah sok bingung-bingung. Dan gitu cara atuh ieu beh cenah mah beusi segala tarurun urusan. Ih, kamari ieu keur mahal ge nyana tirok sodako. Ulah bingung-bingung atuh kuari atuh nyana atuh nu untung nu rugi kuari nyana. Ulah bingung-bingung nang Allah geus kabeh. Lain gitu cenah kiai yo ulah mengganti dia presiden asa geus mendingan Jokowi seumur hidup. Cenah kieu mah masih resepeun amat ka Jokowi. Ya mal kebel aja kuruk itu. Seumur hidup ge nya mah. Iki sang Allah ieu. Cek ulama mendingan terus jadi presiden Jokowi. Emang kurang gitu kiai. Loba bos ngaji bangkrut ngana. Coba lamun teu bangkrut mah ngaji nyana. Ngai pari ngaji. Saya ge abdi cenah teh anu. Ieu kakarak ngaji muhun. Emang enak nih ngaji, nah bangkrut cenah kiai. Cek ulah tek terus gitu sia bangkrut na. Abeh ngaji terus. Ente kita tuh emang hidayahna bae ngadeuna waktu harita. Jaloba keur sugi ka ngaji, sama rahasia Allah. Segala rupa teu kaluar tina rahasia Allah Subhanahu wa taala. Urang ieu kuari keur ngalalakonkeun zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil munajat ku Gusti Allah. Umat dititip ku Kangjeng Nabi Musa kalau jadi lanceuk Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Dina sajroning Kangjeng Nabi Musa munajat dipanggil ku Gusti Allah. Ternyata kaum anu tadina menta pangeran ka Kangjeng Nabi Musa. Kaum Kangjeng Nabi Musa kami mah hayang boga pangeran anu kadulutuh cara itu tuh aya nu gede nu sedang nu leutik mantak naon atuh kami ge
bentukeun pangeran. Kanjeng Nabi Musa cikemeh ieu Firaun kuari geus aya-aya deui bae. Mentek Kanjeng Nabi Musa titip ka Kanjeng Nabi Harun kakak kadeknya umat kadek Umat manggade gira sing tenang bae menghadap ka Gusti Allah gerage ja urang lalakon urusan Rasul jeung Nabi mah lain gagara kuari urang nyaho ti baheula mangga ulah boga pikiran kukumaha kakak siap dakwah. Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina menghadap Gusti Allah nu bakal diberi oleh-olehna Taurat. Kuari mah horenganan di negara Mesir teh macem-macem jelema teh. Osok ngayakeun hari raya perayaan anu sakitu ramena pohara. Dina hari raya teh sok ngumpul kana perhiasan-perhiasan. Nyana ngayakeun raramean Dina tahun baru teh baheula teh sok kayakeun raramean sagala petasan sagala ieu itu. Horeng ti baheula tah kos kitu tah. Masyaallah. Aya hiji jelema ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh tamanehanana terus ngumpulkeun perhiasan-perhiasan kaum Kipti anu engke bakal dipamer-pamerkeun dina hari-hari lebaran. Hari-hari tahun baru kumanehanana engke dipajang-pajang dibagus-bagus. Raramean berbagai-bagai nu dipajang ku Musa Samiri dikumpulkan perhiasan kaum Kipti teh jang dipajang engke pada hari-hari lebaran. Tetapi inisiatif Musa Samiri beda. Cik Musa Samiri ieu perhiasan ku aing endek digodog endek dibentukeun anak sapi dikemas ku Musa Samiri teh langsung digodog ngahiji emas jeung perak didinya kunyana dibentukeun anak sapi. Bagus Nah luar biasa. Geus jadi bentuk anak sapi ditedeun di luhur meja. Ditanang ditemeng. Tihareup ka tukang tigigir. Rapih nah luar biasa. Kebenaran Musa Samiri teh waktu keur Firaun diudag-udag. Firaun ngudag Kangjeng Nabi Musa anu rek balik deui ternyata aya kuda. Eta kuda teh teu lalakon Musa Samiri mah padahal mah malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Diperhatikeun ku Musa Samiri ternyata unggal-unggal tapak kuda anu ditincakeunana didinya teh kala luar jukut horeng aya maul hayatan. Pangangguran eta Musa Samiri teh nyokot tina urut dampal kuda Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam dicokot. Dina Al-Quran dijelaskan faqabadtu qabdatan min atharir rasul cokot blek dibawa ke imah
sanggeus sadak sapi anu meunang nyita tina perhiasan kaum Kipti anu dikumpulkeun dalam rangka jang dipamerkeun poe lebaran tahun baru raramean sakahayangnya puas-puasna ieu ku Musa Samiri eta pedet di asupan taneuh meunang nyokot tina dampal kudak malaikat Jibril diasupkeun ka jero sungutna begitu diasupkeun ka jero pedet meunang nyieun tina perhiasan ngadadak eta pedet soraan cak Musa Samiri coba nu embat sasadana coba rada lalaunan coba rada lalaunan coba nu sarem coba dimodelkeun coba sorana dimodelkeun Kubu Samiri di tanah deteneng ditilik-tilik ternyata horega dan berubah anu tadina perhiasan kan logam tapi ternyata kuari berubah kumaha keberobahan anak biasa bisa lempang ternyata kuari mah jadi daging ya Allah ya Rabbi dagingan biasa ngan warnana herang kos emas campur perak tapi lamun kurang dicekel kieu kumaha si sapi dagingan biasa aya bulu-buluan saeutik sebuah herang luar biasa culak cilik nurut titah sasada kenceng bisa titah sedang bisa titah lalaunan bisa titah nu modal bisa wah hebat luar biasa ya Allah ya Rabbi Masya Allah wah dibawa ku Musa Samiri ditongtonkeun ka masyarakat pada tahun baru wahai kaum sakumaha biasa urang tahun baru ngarayakeun tahun baru lebaran anu biasa perhiasan-perhiasan dikumpulkeun teh kurang sok dipamer-pamerkeun kakawasaan pangeran tak kuari mah ieu perhiasan teh terbukti kuari jadi pangeran karumpul wabeh jelema ti mana ti meuni geus puguh ti kota ti kampung wabeh nyaksikeun anak sapi ai eta saha Samiri hada ilahukum wa ilahu Musa ieu anak sapi pangeran maneh jeung pangeran Musa Musa nyebut-nyebut pangeran ka urang teh ieu bukti pangeranana indah amat ya pangeran sok ayo wari mah urang sararujud ka pangeran hada ilahukum wa ilahu Musa ieu pangeran maraneh jeung pangeran Musa Musa dak warikeun munajat ternyata pangeran aya di dieu Musa kelabakan nya naneangan pangeran di ditu eta jelema langsung bae sujud brek ka anak sapi Masya Allah babari amat coplok hidayah numantak diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wattaqala qaum Musa min ba'di min
sadallahu wallahu a'lamu bimmaradi wa taqadza qaum Musa ngajadikeun kaum Kangjeng Nabi Musa mimbadi sabada berangkat Kangjeng Nabi Musa munajat ka Gunung Tursina dipanggil ku Gusti Allah ngajadikeun minulim tina papaes perhiasan anu diinjemkeun sakumaha biasa dina taun baru Dina poean lembaran min qaumi Fir'aun ba'lata ursin dihiji-hijikeun. Masya Allah, luar biasa. Watakoda dijadikan majlah jasada anak sapi sogawulahum min wasamiri. Anu dikemas dicitak jadi anak sapi kamodelanana ijlan jasadan hartina jasadan teh aya awakan biasa. Masya Allah karim biasa sukuna empuk awakna kumaha si jasad biasa kumaha si ya Allah. Ieu digasarkeun mah babari jasa, badalun lahman wadaman biasa, aya dagingan biasa, aya tulangan biasa, aya getihan. Biasa kumaha anak sapi biasa. Lauh warun ngabogaan suara anu indah. Kadenge biasa sautun yusma mo kuasa sapi biasa ya Allah aduh ditonton ku jelema in qalaba dzalika biwaqi turabil ladzi akhadhahu min hafiri farasi Jibril min fami berubah eta perhiasan nu teas logam menjadi anak sapi anu aya dagingan biasa aya getihan ku sebab ditendenan lebu menang nyokot tina ceker kuda malaikat Jibril alaihi salam. Fa inna asrahul hayat lantaran aya kahirupan di dieu. Setiap anu ditendenan eta pasti hirup. Disebut maul hayat. Maul hayat teh meureun bahasa Arab mun bahasa urang mah cikahuripan. Urang lamun kuari zarah kasih Abdul Muhib pamijahan didinya teh aya kopeah bladi tulaya cikahuripan mun urang nginum eta moal pae-pae cikahuripan di Garut ge kuari maya cikahuripan keur kula mas santren di Garut banaek urang kagodog tilok aya cai kauripan dasar pagawean urang Garut tupatipuna bisaan jasa ngaleos urang ka belaka dinya set bae aya cai disebutkeun ku nyana cai kauripan aju jelema percaya bae padahal mah nginum cai eta teh kuduna mah teu pae-pae jamodar cai kauripan unggal pangjarahan aya cai kauripan ya Allah ya Rabb aya ge Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam, Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam ku Gusti Allah pernah dibukakeun di hiji gunung. Begitu dibukakeun hijab, tak naon ieu cak Kangjeng Nabi Khidir? Cek Gusti Allah cikahuripan. Maksudna mun maneh nginum moal maot-maot ke maot-maot terakhir. Aju abdi ieu dibukakeun hijab maksud dadeg naon inum ku anjeun salah sahiji makhluk aing nu ku aing moal di maotan ke terakhir
diinum ku Kangjeng Nabi Khadir lek datang ka kuari hirup bae kitu kene Kangjeng Nabi Ilyas bisa kiai urang lamun hayang manggihan cik kahuripan atuh lain bisa-bisa deui gampang kumaha carana diwirid masyaallah babari jasa wirid kumaha cenah ngawiridna diwirid bismillah ulah eureun-eureun terus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ulah aya ribuan ratus ribu jutaan terus eureun pae ge lain jiga uripan modal rahasia Allah tabah gedogeng Kangjeng Nabi Sulaiman teh kapan tabah anu jelema geus aki-aki kieu geus kicep bebegancang caritana bae barang ditanya geus sabaraha taun ya oh abdi bacana geus 1000-an tahun eta pae teu daegeun pae emang goron gara-gara nama lah cenah nginum cikahuripan aju ieu kumaha kuari betah hayang pae jangan hayang pae teu daek pae eta nginum cikahuripan mah teu daek pae di mana eta cikahuripan ayana memeh urang asup ka sorga aya haud Kangjeng Nabi di belah katuhuna aya maul hayat ketika urang mandi di haud Kangjeng Nabi memeh diberangkatkeun ka sorga nginum cai eta heula moal paeh-paeh abadal abidin wa amadal amidin engke bae di sorga urang cenah bakal asal nu teu ngridit insyaallah aduh cenah ge nu ngridit mah wallahu a'lam ieu Gusti Allah Maha Kuasa Allah eta ku kadeuleu bae deui ku Musa Samiri maksudna tapak kuda teh jararadi teh kadeuleu bae haju pangangguran nyana ya Allah ya Rabb kacaritakeun ku ari kaum Kangjeng Nabi Musa nu aya di Mesir teh berubah ku ari masa sembahanana anu tata dina zaman Firaun ka Firaun diberantas ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam alhamdulillah haju ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata kuari barang Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ka Gunung Tursina aya jelema nu neko-neko ngaranna Musa Saruangan Musa Samiri nyiptakeun pangeran tina perhiasan kaum Kipti tina poean lebaran harita teh jelema berubah brak nyembah ka anak sapi ya Allah Kangjeng Nabi Harun anu dititipan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kade kakak tauhid keun ieu umat Gusti Allah kadenya anu tadina Kangjeng Nabi Harun teh optimis sugan teh mah moal aya nu model kos kitu Kangjeng Nabi Harun teh dakwah mah terus bae berangjeng penting tanpa pamrih dipeakeun sakeras tenaga terus-terusan dakwah nyana lain cara dakwah kuari sapanggung tilu amplop lain nu diajak ngariung gukul aja teu dibere berkat ngarenyang bae lain gitu tama suluh neraka tama kos gitu dakwah teh bebeakan Kangjeng Nabi datang ke ngalamun Kangjeng Nabi Harun teh kumaha lamun adi aing Musa datang ka dieu digali umat ku adi berubah pangeran anu tadina minta ka Kangjeng Nabi Musa coba kami minta pangeran
Sakumaha Pangeran Batur-tuh anu gede aya nu sedang aya nu leutik aya kami ge hayang boga pangeran model kos kitu prakuari terjadi cak Kangjeng Nabi Harun imanaheun engke lamun adi aing datang di samping aing izin ka pangeran dakwah teh sakieu kabisana tapi ieu nu paling bahaya ieu aing lamun kapagi jeung adi aing pikumaha masyaallah karim teu katahan jelema teu katahan kos gitulah zaman baheula lamun urang kuari dakwah kiaina ge kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teu dibere duit belaga muriang tapi jaca kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta di Bandung Surabaya Komo Tangerang wah musola ieu muludan masjid ieu muludan sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa tapi tetep muludan teu bisa ditahan Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideuleuhan ku kula. Antepkeun bidah tinggal bidah sabodo teuing. Citak deui ku sia kitab da sebarkeun. Moal bisa sebab naon? Sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin. Wali Allah. Anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah pun kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah wajan teh dileungitkeun kajian gini kumaha ge henteu jore marhaban nu kuari tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui hate lain deui ku lain deui marhaba cerecep ka jero hate marhaba nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tet salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain deui elap-elapan ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu lamun ditanya yahu naon teu yahu ente jarah baheula anu ngamasalahkeun qala al badrun alaina
aya tala'al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru tala'al badru aya alif laman manya aya alif laman guru tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nang ti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz datang coba kiai ieu ribut di lembur badru jeung badrun kula ya soalnya seri tunggu apa aja kula ge tempat bisa kan kula ge kula tempat bisa cak kula teh kula ge baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung kula ge baheula belajar marhabat teh badon tala'al badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula nanyakeun teu badrun baheula teh aki-aki baheula teh mangiji tutang boleh sok narik tah terus Haji Mahali pasar Kemis Haji Mahali guru abah tah guru abah naon gara-garana ngeja mun marhaba di dieu alal badrun alai atuh kula ge nurutannya na badrun barang gua ari badru barang kukula diasupkeun ka bahar kan ieu mah bahar urusan orang nu bener badrun tuh kayak dibahas kayak baharna engke nya jadi kudu ngaji bahar baharna menang ti laut mana tina kiai atuh siapa bilang bahar berarti nda eta lagi panjang melan dek badrun usah diributkeun ngan lamun diasupkeun ka bahar engke kukula dicaritakeun panjang ye jemna geus jam sabaraha atuh sia atuh kudu ngaji bahar kada aya bahar tawil faulun mafailun aya bahar rojaz musafilun aya deui bahar teh bahar basit safilun failun musafilun aya deui bahar kamil tafailun disebut kudu nyaho atuh teh bahar tuh mantak ngaji mondok teh mondok mah bisa gawe gitu anta fikul eleh tan tadi nu salah ngan ieu ngarobah marhaba nang wali hese haju nyulusupna ka jero hate kula ngadenge marhaba di Pandeglang zarah ieu ka ditu ka Pandeglang pas malam Jumat di Syekh Husain Carita di dinya pas malam Jumat di Husain Carita loba amat teh jelema orang marhaba milu marhaba kula di dinya milu coba ngadengekeun marhaba di dia kumaha masyaallah ngeunah urang ngadengekeun marhaba di itu mah asana leket teh barang ngadenge Haji Fendi wah puyeng perasaan di kiwasan carita kula tas sejarah tengah ngaji malam Jumat ngaji dia malah ngadaengkeun marhaba ya kolot-kolot coba kubah marhaba di dia milu Masya Allah eta ngeunaheun jasa kahiji kadua ngadenge marhaba di Sekong waktu harita nyundatan incu buya jeung kula ka ditu ngadenge marhabana ya Allah eta marhaba yahu teh
robah kuari mal bisa kuari arasu marhaba Jakartaan kan eta mah nu ka situ tiba lagi marhaba Jakarta marhaba ya nurul aini marhaba Jakartaan keur kula leutik diajak ka kebun jeruk kaju marhabana kos kitu tah atuh biasa bae tapi kan coba ngadenge marhaba Banten Masya Allah pokoknya nu teu boga sora moal bisa marhaba tuh boga sora mah Haji Pendi mah keluar imah sora kos kieu mah teu beres Iya dongeng marhaba wali beda nang wali urang dibere wiridan ayat kursi ku Kiai Golkar Haji dibere wiridan ku ayat kursi kene ku wali rasakeun coba beda jauh wiridan eta kene tapi lain deui kamantepan lain deui jauh lain deui mentak ulah salah guguru sahabat dibere wiridan teh tah lamun hayang kapanggih lamun hayang bisa nangkep setan tah ieu wiridanan ayat kursi Kanjeng Nabi subuh-subuh senyum bae Kanjeng Nabi aya keur beuti kapagi jeung sa kapagi jeung jelema kumaha dibere naon dibere wiridan paranti naon parangkeun nangkep setan cenah moal manjur cek Kanjeng Nabi bantuan moal manjur nu merena setan ada ayat kursi teu manjur cek Kanjeng Nabi Masya Allah wiridan eta kene tuh pohar Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Allah alam bimaradi alam yarau apakah tenareuli eta kaum Musa anahu bahwa eta teh anak pedet bahwa eta patung teh la yukallimuhum teu bisa ngobrol jeung maranehanna teu bisa ngomong jeung bisa teu bisa nuduhkeun kana jalan sapira perhiasan dimodif jadi anak sapi kemudian kuari bisa sasada tapi hajuri pangeranan kumanehanana padahal ngomong teu bisa nuduhkeun teu bisa kapakai payu taqadu ilahan hatta make jeung dijadikeun pangeran ittaqadu ilaha kunaon haju dijadikeun pangeran wa kanu zalimin kaum Kanjeng Nabi Musa ketika ditinggalkan ku Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Harun teu berdaya dibere pangeran tina perhiasan kaum kitu dijadikan pedet wari bisa sasada endahan dijadikan pangeran wa kanu zolim kabinabina kumaha atuh selanjutna walamma suqita wallahu a'lam